Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu disarang pidangan dongeng Sundanya orang dongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu setia manco kadongeng Mang di mana we aya namugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilarancarekeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep atuh Mang oge nganuhkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenjang kolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kaparayun sadayana. Henteu sih nini, ayo gerak keturukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Cidara jati jika nu ngajawe mapana sina kahudang ngamarahna. Sinini marunggi ka panjing ngamarahna budal laju we ngemat deui kakuatan gaibna. Dak dumadak aya haseup ipis nu ngalapis sakujur awak sinini cangel kayaan sinini teh jadi ngora deui. Sorot panonna ngempur hurung mani buringas. Laju we ngagajeleng deui maju narajang. Seak gajeleng kecepatan gerakan teh poara cepet naker. Sidar jage hante cileureun gentak mapatkeun jambe pamakena pikeun ngungkulan kekuatan gaib. Hate jeung pikiran dikosongkeun tina kageuleuh kangewa amarah jeung boga rasa kawasa. Iwal pasrah kana sumerah kana karsa nu maha kawasa. Basa peureup sinini nyuruh ku sidar jate di papak kudam paleungeun ados. Bentrokan kekuatan geus teu bisa diponah deui. Sini ini anu geus boga kayakinan si Darja teh bakal ngabangkil ngeleh tanaga laju arek disusul tepus ku ajian pupul bayuna. Ngadadak keranjuk kaget lantaran si Darja kiwari mah tagen we. Samalah kalah awakna anu macleng kabantingkeun ku tanagana sorangan. Jengkang koceak. Sini teh ngagero panjang goreleng awakna maniku gorelengan ngararasakeun ka nyeri anu pohara. Tetel kekuatan sinini teh jadi malikan kasorangan jung maksakeun jengkat ge kriuk jekoh batuk mutakeun getis seger kolepak di goler kerjet awakna teh laju ke kerejetan parona mani buri alabun ceuli kawas anu keremulan tayuhna bae sini teh laju sakarat. Sinini mimiti ngahanju napasna beki sesek kelas wae sinini teh ngaleupaskeun nyawa anu panungtungan. Awakna teh kiwari mah cicing we keur salilana geus ajal binasa. Si Gemlung basa mireungeuh guruna kiwari geus ajal binasa. Hate jeung pikiran teh jadi tagiwur atuh panerajang sinon kitu teh anu ngaheumbatkeun haur konengna geus teu bisa disingkahan. Hiuk jebrot kena pisan kana embun-embunanana koceak si Gemlung teh ngoceak rumpuyuk kawas kapu ka ibunan kawas kapas kahujanan sakabeh pagawedukan teh ilang musnah sabada harita lian ti karasa leuleus daya tangan pangawasa sirana ngararasakeun ka nyeri anu pohara umargung we nahan ka nyeri gayaan si Gemlung teh ripuna keratu tina ceuli jeung juru panonna teh bijil getih tekung sila si Gemlung oge ngaranapan nasib anu sarua jeung sinini marunggi ajal binasa. Sidar jajeng sinon keti sakedapan maukur merhatikeun we dua layon musuhna nu kiwari geus ngababatang jadi bugang teu nyangka bakal ngaranapan kejadian nepi ka kituna. Sanyana mah boh si Darja pon kitu deui sinon kitu teh boga maksud pikeun ngabinasa. Atuh kayaan di eta pos kumpeun teh jadi pahibut. Para upas berber kabur ketawuran duka teuing ka mana eueuh wani ngalawan.
Leuwih hade cenah nyelamatkeun dirina sewang-sewangan we. Iraksa bumi jeung ini berunting anu lalajo ti kaanggangan laju we nyalampeurekeun duanana ngemplong hatena lantaran muridna teh geus salamet bisa ngungkulan musuhna. Syukur maraneh duaan teh geus salamet. Reuk-reuk ayeuna mah musuh dianggap gagah teh geus bisa diungkulan. Muhun Ki. Mung teu nyangki duana teh nepi ka ajalna. Kuring ngerasa dosa. Sok padahal kuring duaan teh hantu bogat niat nepikeun ka ngabinasa. Leres pisan abi duaan teu gaduh maksad kanggo ngabinasa. Geus nitih kana wanci geus nincak kana wangsana. Duanana teh geus sakuruna ajal binasa. Eta mah geus aya katang tuanana. Manusia bakal kena ku ajal ngan bae cukang lantaran anu beda-beda. Jeung deui kapan eta teh mangrupa gambaran naon untuk biba teh lantaran tapak amal perbuatanana nu malindes ka dirina. Maraneh duaan teh kudu ngarasa salah. Lantaran eta dua jalma teh geus sakuduna narima kana wawalesna. Bongana hirup ukur sakama-kama ngalajur nafsu. Pangabisana teh dipake kajahatan, nincak dina jalan anu salah. Ieu teh jadi contoh ke urang sarerea. Geus ayeuna mah urang sagancangna pula saraih layon. Urang doakeun mugia ieu dua jalma teh kenging pangampura ti Gusti Nu Maha Murah tur Asih. Najan ieu layon teh musuh tetep kewajiban urang pikeun mulasarah sakumaha mistina kanu geus maot. Cekirak sangajakan mulasarah layon. Gancangna carita layon teh di pulasarah we sakumaha mistina dikurabekeun laju didoakeun. Sabadareng sema opatana teh marulang ninggalkeun panumbangan jadi tempat nu geus jadi saksi dua jalma jahat ngemasing pati teu makaning perlaya. Geus ajal binasa. Di hari tak sabada eta dua urang jalma geus ajal binasa mah pihak kumpeni teh geus kalengitan andalanana. Kekuatan kumpeni di panyingkiran kiwari mah geus mimiti lemah. Pihak pajoang nu kiwari boga pasukan demi lalai bodas beuki laluas dina anggoni ngayakeun serangan. Tuan antenu belem sapara kanca beuki kawalahan. Lupa pasukan anu geus jadi korban samalah kiwari mah bingung. Lantaran pos-pos keamanan di unggal lembur teh geus hancur. Para upas nu jaraga geus tumpur ludes. Hariwang inggis eta pasukan musuh teh ngayakeun serangan ka panyingkiran. Tapi si tuan antenu belem oge henteu cicingeun malahan mah geus menta bala bantuan. Sanjata jeung jumlah para prajurit ditambahan we. Mariem nu aya di benteng ti kiwari mah aya walasna. Para prajurit lengkep jeung sanjatana aya kana ratusna. Kucara kitu reug cenah lamun nepi kaya serangan teh pihak pajuang teh bisa disinghareupan bisa diunggulan. Which made an outland call for the station want to picture a moment and feeling it in leisure within which the strike long need kunjen and Satan. Cek situan Antonio Belam jajarita ditujukeun ka Letnan Regen cenah kudu sajaga diri siap tempur. Musuh teh iraha wae bisa ngayakeun serangan ka panyingkiran. Sing waspada lantaran nebikeun ka kiwari can bisa kaukur sakumaha kakuatanana. Can kahitung cenah sakumaha jumlah pasukan musuh teh. Ari kitu nama lantaran pasukan demi lalai bodas sagala rupana teh estu lanti pisan. Tindak tandukna teh estu dedemitan. Letnan Regen nganyakeun kana naon rupana dicaritakeun ku atasanana. Wayana meunang tambahan bala tentara jeung sanjata kekuatan jeung pertahanan teh ayeuna mata reug-reug. Mata gede hate sanajan pasukan musuh rongkah keun cenah rek disinghareupan boga kayakinan moal bisa nembus kana benteng pertahanan. Sedengkeun ari pihak Sidarja sapara kanca salarea oge geus sapuk bakal ngayakeun serangan ka panyingkiran.
Geus waktuna cenah pusat kekuatan nu minangka panggedean di wewengkon Gunung Sawal teh kudu sagancangna diancurkeun. Ngarah eta urang kumpeni teh gara-gara nyingkat di wewengkon Gunung Sawal geus teu kumawasa nyangsarakeun rahayat. Mitra kaum dangu, di memehna oge si Darja sabaraha kanca teh geus runta we ninggalkeun markas mipir gawir mapai alas. Salungkar salingker milih jalan pileuweungan ngadeuketan ka panyingkiran. Sabada geus deukeut ka panyingkiran, pasukan Demitra Rai Bodas teh geus kumpul we. Mama Sobari kiraksa bumi jeung Nini Runting nu jadi kokolot. Marilu pokona mah lengkap kekuatan si Darja sabaraha kanca teh. Peuting eta panyingkiran kudu hancur cenah. Penting ieu urang sadaya teh bakal maju ka medan tempur. Kukituna geus sakuduna urang teh ngadua babarengan. Mugia urang sadaya teh kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Panuhun mama sasahat khususna ka para santri, kade sing pancek kayakinan kana kersa nu maha kawasa. Ulah arek jejerih ku pati, ulah rempan gua ajal, urang teh keur bajoang dina ngabela lemah cai. Ungkulan kadoliman mugi wae atuh urang sadaya teh kenging ridho manteuna. Sanajan nepi ka ajal mugi jadi suhada anu maot dina jalan Allah ngan bae di dieu. Oh, mat jadi suhada teh kudu ngaliwatan heula mujahadah, perjuangan anu ikhlas. Beh dieu nama nya eta nu disebut suhada teh nyaeta bakal paeh syahid, nyaeta nu geus bisa musyahadah, geus bisa nyaksi ka Gusti nu Maha Suci kalawan hakul yakin, nu geus bisa marangan hawa nafsuna. Kukituna tina nekatkeun perang ulah arek ditumpangan ku hawa nafsu. Sapedah kajurung ku kangewa, kajurung ku kahayang, beda hayang disebut pahlawan. Nya ku balarea, tapi sing ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tah kitu. Nah leres ieu teh kiraksa pun kitu Nyi Runting. Punten, si mengkuring teh ieu mamepelingan ka santri. Kiraksa jeung Nyi Runting teh ukur gumujeng. Lacuwe ngabanarkeun malah nambahan nere papatah anu ngaduruk sumanget cuang beuki ngakedur. Urang teh mongkeun cenah sihung teh. Urang pribumi nu sadaya dianggap lemah, dianggap bodoh salawasna dipepehek ku dijajah ku bangsa deungeun teh. Kiwari mah bisa ngalawan, boga harga diri salaku bangsa anu merdeka. Si Darja, si Dudira, si Non jeung para santri kabeh ge ngagedur sumangetna. Surak amal-amalan, si Rawun oge atuh milu ajrag-ajragan. Kayohna wae eta monyet teh kabawa sumanget. Arek mantuan bajoang, singkatna carita kira-kira wanjing geus meujeuh cenah. Kayaan geus liwat di tengah beuting aja. Nungguan sepi nungguan balangah ti pihak musuh. Pasukan Demit Lalai Bodas geus mimiti pating belesat. Pating juringkang di antara peleg-begnap peuting ngadeuketan ka sisi benteng. Katempo di luareun benteng teh mani rentek dijalagaan ku para serdadu walana anu keur telugur samakta ku pakarangna sewang-sewangan. Teteh lageningan marana teh waspada lantaran cenah pasukan para pajuang teh sok nyerang ti beuting. Kawas lalai we cenah ngulayaban nunggal beuting. Nah kumaha tindakan urang teh saderek Darja. Teteh lagening di luareun benteng teh dijaragi ku serdadu walanda anu sakitu seueurna. Ulah salempang ulah hariwang sok emosieun lantaran urang teh geus asak babadamian. Kade ulah arek mawa karep sorangan. Hasok sia maneh Dudira euy, geura alung-alungkeun eta bibit haseup teh euy. Ingakeun ku aing sia bakal dialung-alungkeun bibit haseup teh. Rasakeun sia bule edan, sia bakal teu bisa neuleu lantaran kahalangan ku haseup. Si Dudira anu ahli pisan dina masalah ulang alung mah laju wae ngalung-alungkeun bibit haseup. Lung celekur paladuga haseup mulap di mana-mana. Kayaan di luar benteng jadi poe-poe kahalangan ku haseup. Haseup euy, haseup. Pade. Ah, musuh datang euy. Musuh datang.
para serdadu walana teh silih bejaan jeung para batuna kudu sajaga diri. Geus bisa dipastikan cenah peuting eta kapanyingkiran teh bakal nanpa serangan kabehana oge geus sajaga diri. Bedil geus dicekel siap dikokang terus diwekaskeun. Sedengkeun upas nu taricing di luar benteng manehna teh geus siap pikeun nyeungeut Mariam ngan edas. Musuh teh nepikeun kaki waya acan katingali di mana lebaan-lebaana. Atuh salarea teh jadi bingung kangaranan musuh dan katemong masih teh bukuhan di singareupanana. Dina kaayaan kitu tina jero haseup teh aya nu pating pada saat pating cariwut cerep keuna pisan ka para sardadu anu keur ngajajanteng bari perhatikeun ka sabeudeureuh eta patempatan. Sardadu loba anu pating koceak pating jarungkel. Dina waktu dengan sakedeung para prajurit anu tugur di luar teh kabeh oge geus tumpur roda semalahan nu caricing di luhureun benteng bari geus siap-siap nyeungeut Mariam oge kalah kararag-ragan kaburu kabeunangan ku sanjata rahasia pasukan demit lalai bodas. Sedangkeun para serdadu atau para prajurit tentara kumpenin wae di jero benteng oge mani ngabururul lantaran ngadenge suara batuna anu pating koceak pating darengek. Pating beretek bedina geus sajaga rek dibekaskeun lantaran geus pasti cenah kiwari teh geus aya serangan. Basa geus tepi ka sisieun benteng saarea teh mani reuwas lantaran kaayaan teh jadi loba haseup di mana-mana. Panonna jadi henteu awas si di ka musuhna. Ari kitu mah eta teh pegawean si Rudira anu geus ngalung-ngalungkeun di bibit haseup sabada kaayaan da jero benteng geus mimiti poek mangkahalang ku haseup. Aya cirim anu pating corelat pating belesat pating kalayang nu tajalian di sinon keti jeung si Darja nu miheulaan ngayakeun panarajang. Uguh we atuh perang campu di jero benteng kiwari geus dimimitian loba para tentara anu pating koceak para prajurit anu pating jalerit. Pasukan kumpeni teh mani racleng kawas Pinang mitra babalatak sieun jeung si Dadat teh kawas macan sajodoh anu keur ngamuk nguak ngawik di lawang benteng kadenge sora anu ngabeladug lantaran pantu gerbang benteng teh geus beunang dijebol. Buru-buru pating belesat kiwari mah para santri pasukan Mama Sobari teh geus mimiti asup. Laju we bari metakeun sanjata rahasiana pating belesat pating cariwut sabada geus metakeun pakarang laju we tiarap. Uguh we atuh loba tentara musuh teh anu pating jarungkel kabeunangan ku sanjata rahasia. Kaayaan pasukan musuh miti kawalahan sok sanajan jumlah teh leuwih loba. Kangaranan perang yang hadapan musuh anu henteu katingali ti mana datang. Sedengkeun ari musuh nama awas kamarengahna pugoe atuh bingung. Bedil nembakan tempat kosong. Pasukan demi talai bodas teh da pugu tiarap. Sokoma basa Mama Sobari kira sabumi jeung nyirunting milu turun ka medan tempur. Pasukan musuh teh beuki kawalahan beuki ripuh. Si Rawun tekan katinggaleun. Si Rudira mani maceuh ngalung-ngalungkeun batu nu sagede-gede leungeun budak dialung-alungkeun. Puguh atuh pating celegur kawas dialungan ku granat bae. Dina waktu rungan sakedeung pasukan anu mapak kadatangan pasukan demi talai bodas teh geus gempar kabeh geus tumpur. Situan Anteno Belem jeung Letnan Regan gereuwas. Barang ngadenge laporan cenah pasukan musuh teh geus ngarang sekasup ka jero. Malahan mah loba tentara nu geus jadi korban. Situan Anteno Belem jeung Letnan Regan teh mani geumpeur atuh kakara teuing cenah. Yang hareupan kaayaan sarupa kitu, yang hareupan musuh anu sakitu hebatna. Pertahanan anu kacida kuat nanti bisa dicebol. Parang dene kitu, Situan Anteno Belem ge henteu cecingeun. Ngajakan kabalat-balatna pikeun yang hareupan musuh. Ayo Regan, kita hadapi ya. Ya, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus segera menghadapi.
Apapun risikonya, Tuan. Bring wae pasukan anu langsung dipupuhan ku si Tuan Antonio Belem jeung Letnan Regen teh. Kiwari mah maju ka medan tempur. Basa tepi ka tempat anu dituju. Geus katempo pabalatak pasukan anu geus tiwas. Sedengkeun musuh mah henteu kanyahoan di mana-manana. Ari kitu nama, lian ti kahalangan ku haseup. Loba anu nyarumput di balik imah-imah. Aya oge nu naek kana luhureun suhunan. Kurang ajar. Di mana itu musuh? Licik, sangat-sangat licik, dasar pengecut. Ayo Regen, cek si Tuan Antonio Belem ngajakan ka Letnan Regen pikeun neneangan musuh. Dina kaayaan kitu, teu kanyahoan anu pating balesat dua urang cirim nu tayalian ti Silalai Bodas jeung si Non Keti anu narajang ka Letnan Regen jeung eta si Tuan Antonio Belem. Pugu we atunan papanarajang dadakan sarupa kitu. Duana teh ngaranjuk kaget. Untung wae harita para sardadu teh anu saya kadiri pikeun ngajaga keamanan dudunganana. Laju mapak panarajang ngan edas. Eta para sardadu teh maneh racleng atuh. Basa sidik anu anyar datang. Tajarian nu ngayakeun panarajang teh nyata Silalai Bodas. Tuan Antonio Belem teh laju ngabakaskeun pestona jedor. Jedor di lempeng kana dada Silalai Bodas. Tapi eta si Darja alias Silalai Bodas teh nangtung etagen. Henteu unggut kalinduan, henteu kedak kanginan ukur haseup we anu ngabul. Si Tuan Antonio Belem ge ngaranjuk kaget laju we marentakeun ka para sardadu. Kepung cenah kepung musuh. Basa para sardadu ngaburudul. Teteh lah. Tinakan si Darja jeung si Non Keti pikeun mancing. Tekung sila tina haseup anu ngabalag-bag teh pating balesat pating cariut. Sanjata rahasia anu cerup-cerepkeun kapisan ka para sardadu walanda. Loba anu pating carungkel, pating golepak di we. Oh celaka, sungguh licik. Kita adalah dibokong dari belakang. Awas Tuan, kita harus bersembunyi. Bahasa nempo pasukan nating geus pating golepak loba anu jadi korban. Tuan Antonio Belem diajakan ku Letnan Regen pikeun nyumput we cenah nyamuni di balik para sardadu. Tapi para sardadu anu ngahadang ngahalangan jalan musuh nating kiwari mah geus pating jarungkel. Diamuk ku si Darja jeung si Non Keti. Pugu we atuh Letnan Regen jeung eta si Tuan Antonio Belem teh manisoakeun. Kiwari maka paksa kulunya ngarepan eta dua urang musuhna. Oh, kamu. Ternyata kamu orang Lalai Bodas yang coba mengadakan serangan, ah? Bener. Aing Silalai Bodas. Kaye batur kuring si Non Keti. Penting ayeuna sia duaan bakal kojor deuleu kuatan maraneh. Kiwari manggeus ancur. Dadas pisan abdi Non Keti. Ayeuna kene bakal ngalakukeun tindakan marane tuaan kedah nampi kana wawales sadaya pagawean anu parantos dipidamel kapapi kon kitu deui parantos yang sarakeun rahayat urang pribumi. Oh, jadi kamu ini Keti? Hahaha. Jangan berharap bisa membunuh aing berdua. Kalian harus mati. Cek Letnan Regen bari ngaluarkeun pesona jedor ditembakeun ka si Non. Tapi si Non rikat. Awakna teh halayang ngacaul ka luhur kawaseulang ruyu kerek nyamer. Pelesat galaprak ku gue atuh si Letnan Regen teh mani reuwas. Pestona mah celeng awakna ngacengkang bari ngakoak. Sedengkeun ari Tuan Antonio Belem basa arek narajang ka si Non Keti. Kaburu dipihraan ku si Darja. Corelat dajeleng hiuk, cekuk, jabrod, banggiung. Tuan Antonio Belem teh nepikeun ka ngabanggiung bru namru. Bari humarurung ngararasakeun ka nyeri. Oh, kurang aja. Kamu Lalai Bodas harus mati, ah. Cek si Tuan Antonio Belem bari gep kiwari manyakal pedangna. Geus kitu mah pedang teh dipake disabatkeun ka si Darja. Yang hareupan
musuh anu make pedang. Si Darja mah ukurnya ngeserikeun we. Basa pedang disabatkeun kana weuheung. Belendrang, pedang teh ngabalendrangan teu teurak. Tuan antuna belem mani coroh kaget. Si Darja ngan sakilat metakeun di dampaleungeunna dipake nampiling. Ceprot. Pangpieung. Dina kaayaan kitu. Itu wageuna teh aya nu ngarontok nu teh lenti si Rawun. Geup. Beungeut dicekek buk langsung dikunyang-kunyang. Ugoe atuh maneh ribu. Apa ini ampun. Si Rawun dikawas nu hayang puas teh cukup itu. Panontuan anteu film teh dirojok we nepikeun ka bocos. Ugoe atuh getih mani ngacer tina panonna. Bari jeung si tuan anteu film teh kegerungan ngararasakeun kanyeri anu pohara. Nempo musuhna geus teu walakaya. Eta si Rawun dekawas nu atoh laju ajrag-ajragan. Panuju cenah eta bengok si tuan bule teh lamun cara jalma mah. Rasakeun cenah rasakeun. Bungana sia teh kalakuan kawasato. Geus ngakalakeun ka sasama. Geus nyangsarakeun ka rahayat urang pribumi. Basa mireungeun si tuan anteu belem dikakalakeun ku eta monyet. Etnan rejan teh mah nafsu laju nyokot bedil dikecengkeun we ka eta si Rawun. Ngan bae kaburu aya anu ngabelesat. Cedor. Teh lah geningan geus aya pelor anu nyasar keuna pisan kana dadana cungkel. Etnan redikeun ge cungkel geus kabeunangan katembus ku pelor. Gerung-gerungan ngarasakeun ka nyeri. Tayona bae kabedil ku anak buahna sorangan anu arek ngabedil si Non Keti. Kulahek si Letnan Rejen teh ngulahek ngemasing pati tubakaning perlaya geus ajal binasa. Tuhan anteu belem nu kayana beuki ripuh. Laju we deungeun teh uyup ayap gap kana pedang. Geus kitu mah eta pedang teh dipake maehan maneh we dituncrabekeun kana beuteung kea beres. Gusak sarua ngusak. Eta dua pupuhu kumpeni di panyingkiran teh kiwari mah geus ajal binasa. Puguh we atuh para upas, para serdadu Walanda anu masih kene yang hareupan pasukan demi talai bodas teh. Mimiti manehna teh ayeuna mah geus deungit kawanina. Loba anu serah bongkokan. Peuting eta kakuatan panyingkiran geus hancur lebur. Pihak para pajoang nu dipupuan ku si Darja saparakan jang geus unggul. Atuh ti sabang prak runtuhna kakuatan di panyingkiran. Kayaan di wewengkon Gunung Sawah teh kiwari mah aman. Rakyat kiwari mah bebas merdeka. Atuh eta pasukan demi talai bodas teh jadi sabebiri hiji. Malahan mah tepi ka wewengkon sejen. Lamun cenah eta di wewengkon Gunung Sawah teh aya urang pribumi, para pajoang anu sakitu hebatna. Umpeni oge loba anu hariwang nginggis we cenah eta pasukan teh laju nyerang ka maranehanan anu aya di wewengkon sejen. Tapi sanyana mah perjuangan teh acan lekasan da eta atuh. Urang pribumi teh acan samiu kabarengan. Perjuangan teh masih di wewengkon sewang-sewangan. Ku kituna masih kena jauh kana merdeka mah. Mitra kaum dangu, sabada kayaan di wewengkon Gunung Sawah kiwari mah geus aman. Kencangna carita si Non Keti jeung eta si Darja teh atuh ngahiji we ngajatuh kerami. Jadi salaki pamajikan hirup nyorang kabagjaan. Euleuh mitra, tamatnya carios si Darja sirai bodas deui ka dieu. Urang teraskeun dina dongeng anu salajengnna nya. Mang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.